Cuaca di luar nuju tepati panas besti alem geuning tapi henteu hujan. Kaheula ieu teh bade dipupur heula nya. Tah, teu kenging hilap deui ngange lipstik. Heuh atuh besti ulah kot pias teuing we bibir teh bisi pajarkeun geus gering panas. Arek meuli gas ieu teh besti geuningan tuh geus beak gas teh. Tadi nama arek masak tapi nan kaheula nya, kaheula tuh. Naon kalah kahareup nya kalah nempo listrik. Aman geuning tah listrik mah teu beak babarengan eujeung gas besti da sok mata kriut geuning ari listrik geus beak bareng eujeung gas duka kumaha eta teh sok babarengan kitu beakna. Lamun beakna babarengan geuningannya sok mata kriut kana sirahna teh. Heueuh da geuning ari hargana mah teu kot sabaraha teuing geuningan dakeun we nya da ku alo oge dimilikan tah ayeuna mah urang indit heula meuli gasnya besti tuh. Lumayan geuningannya da rada jauh ngalewatan 7 tanyakan 5 belokan eujeung 10 logakan. Urang sakalian we cekengan lah mese rencangna anu asak ieu cacing kot geus dararemot teu kuat we lapar. Nya sok we atuh cenah pokna teh kumaha nyai we atuh cenah sayana kumaha. Heuh da lamun dina masakna ge encan meuli asakeunana ge kudu meuli naon atuh da menikot asa rariweuh. Heueuh da lamun baheula apal nya rasana masak teh capena kumaha nyieun imah teh moal make dapur. Keun bae nuna piring mah arek di kamar we sakalian digigirkeun ngarah dikeukepan bari sare. Teu karasa da geuningan tah sapapara jalan hayo ngocoblok oge geuningan teu burung we nepi ka imah.